paling suka harus jamu di luar. Bang Emok diomong tuh masih gitu di mana sih? Ayo Bang Emok adik. Ngaji sih Bang Emok ayah di mana-mana itu. Biasa lapangan aja Jawa. Kita memegang simpuring yang pelang itu deh. Bang Emok haram masuk kampung Cisolo Pondok. Bang Emok, oh Bang Sila ayah ya. Kami berjanji cuy ayah. Ya Allah. Terus, elah ke ibu-ibu. Yang ibu-ibu mah kelebihan anak kan bisa baca sholawat dari ngawangkong sih tapi. Ya langsung ada yang enggak sampai ker dari rumah ibu. Mun poe Salasa isuk pengawasan simpuring. Salasa isuk pengawasan dari ibu-ibu. Tapi bisa dari ngawangkong. Baca sholawat itu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana itu cara sehari pada saat mereka sorangan ya baru kali Ica Imah baru kali ya sorangan ya wa bilana Alhamdulillahilladzi anara wujuda bi maulidi sayyidi waladi adnan wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin idlaulahu lakanat ahwaluhum aqabaha minal an'am asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul arabi wal ajam salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumil zihad amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wa qala aidan fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam li asma'un ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa anal mahi alladhi yamhullaha biyal kufra wa anal hasyiru alladhi yuhsyarun nasu ala qadami wa anal aqibu laysa ba'dahu nabiyyun wa anal muqaffa wa nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih ma huwal maulid huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minal ayati thumma yumadu lahum simatun yaqulunahu wa yansharifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik wa qala Syekh Junaidil Baghdad qudisa sirruh man hadara maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melatih linggar nati cempaka mekarna dada teka sirip-sirip dina hati teka selap-selap dina rasa kembang tanjung nugung bulung netebeyan kan ayu bubuka taya di bahasa anu utama tur peryoga angi puja ka Allah anu maha kawasa
Rehna dina ieu mangsa urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok karonyok hempak marbayaksa dina raraga memperingati maulidna Kangjeng Nabi anu mulia dibarengan dengan ilmu pangabisa pikeun ngaronjatkeun iman sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga urang salawasna sing aya dina rahmat mantena amin. Amin. Atuh salawat sinareng salam dikujurkeun wabil khusus ka junjungan alam wastana wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin atbain tabiin ulama amilin khususna umumna pikeun urang sadayana wabil khusus anu ngariung di mahfalah anu mulia umumna kaum muslimin wal muslimat mulai masyriq dugi ka magrib anu nyukruk jalur neprak-polah sakumaha ajaran Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan kuasilah ngariungan dia urang sadayana ku Allah sing diparanjangkeun yuswa bari barokah, dijembarkeun milik rezeki anu halal buat bakal ibadah ka Allah, sing dijauhkeun tina berbagai macam balahi dunia balahi akhirat, dihasilkeun sagala pamaksadanana amin. Atuh bila mana teh mah urang sadayana cunduk kana waktu ninggang kana mangsa ajal datang maut ngarana berita ajal datang natar bebeja heula disebutkeun maut ngadadak padahal mah maut mah ngadadak kan kabeh oge naon sababna sabab teu dibejaan heula ku Gusti Allah cing kira-kira lamun di lemur pangarakan aya jelema jam sarapan isuk mode keneh lohor maut eta aneh teu jawab atuh aneh teu ento atuh teu aneh lamun di kampung Pangarakan aya jelema jam sarapan isuk ngojek keneh lohor maut aneh naon sababna sabab umur rahasia Gusti Allah. Anu aneh mah lamun jam sarapan isuk na maut lohorna ngojek karena aneh eta naon sababna Allah maka ngarahasiakeun umur urang hiji Allah teh nyieun tempat balik teh surga jeung neraka. Lamun ku Allah dibejakeun umur jalma sekian tahun bakal dimautkeun neraka bakal kosong. Sabab jalma moal eureun-eureun ibadah ka Allah miboy maksiat sieun. Bener. Makana Allah nyieun surga neraka teh tempat pangbalikan jeung pasti aya eusina. Makana saur Kangjeng Rasul dina kitab Tanqihul Qaul ajilu bitaubat qoblal maut. Gagancangan anjeun tobat ka Allah sabab umur datang dicabut nyawa ku aing teh Allah ku aing teh bejaan heula. Aya urang dia mau bejaan heula aya. Sugan di WA. Kepada aya jelema aya nama daerah Tangerang belah ditu. Bisa WA jeung malaikat panggil we. Coba ayo nomor hiji eta, kaduana naon sababna dirahasiakeun ku Allah. Nomor kaduana kunaon Allah dirahasiakeun nyoba sejauh mana keimanan katakwaan urang ka Gusti Allah. Maka penting urang geus keimanan supaya kadinya siap-siap. Anu ngora ulah aing ngarasa pengorana jag-jag wae. Jelema ayeuna cager ulah ngarasa cager wae sabab umur mah rahasia Gusti Allah. Makana saur Kangjeng Rasul lamun sia isuk ulah ngarepkeun lohor hirup. Lamun sia lohor ayeuna cager bari hirup pangarepkeun asal hirup keneh. Naon sababna? Sabab Allah ngarahasiakeun kana umur seseorang. Ngan pinu pangharapan. Sok sanajan bari urang dimautkeun ku Allah kalaet maut ayeuna dirahasiakeun ku Allah maut ngadadak. Mudah-mudahan urang sadayana Allah sing dimaotkeun kalaet maut husnul khotimah. Terus dina maut nyanak iman sareng Islam aya dina rahmat Allah kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Hadratil mukarramin wal muhtaramin pengatur waktu penata acara anu kusim kuring dipehormat anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun mugia mantena ku Allah dipanjangkeun yuswa bari barokah. Oke tahila wabil khusus kasegenap para alimil ulama, para kiai, para jengan, para ustad, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, hormatan simkuring sadayana. Anu mohon maaf simkuring tetiasa nyebatan asma hiji perwijina, namun ganjaran sarahmat tak sirasaran takjim simkuring ka guru-guru urang sadayana. Wabil khusus ka guru simkuring anu tibabakan keluarga. Alhamdulillah simkuring sok sanajan bari teu lila oge ngadon sare baheula di dinya baheula keur zaman kobong 2 tingkat keneh ku papa
Teu aing ada ngaji mah apaleun Kang Haji mah dak sibuk mah tara ngaji ka kebon we ngapoe. Urang duakeun ya para kiai, para jengan, para ustad anu ngeureuyeuh nikeun ngilmuan ka urang sadayana. Dina bodoh ka toloyo dugi ka boga ilmu kanyaho terutama dina babagan ibadah. Mudah-mudahan para kiai, para jengan, para ustad wabil khusus ajengan urang, ustad urang, guru urang dari kampung ieu ku Allah dipanjangkeun yuswana. Diberkahkeun ilmuna. Oke naon-naon harus disampaikan ke marantena berbentuk ilmu. Sing ngajarkeun ilmu anu manfaat deui urang sadayana. Oke mudah-mudahan oleh utami para kiai, para jengan, para ustad khusus ku Allah sing dipaparinan murang kalih anu soleh tur soleha. Digeneraskeun kana perjuangan marantena dina ngabela agama Allah, neraskeun perjuangan Kangjeng Rasul dina ngabela akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, simkuring sacan ngalajengkeun naon anu baris dibahas. Di mana bae simkuring ceramah, di mana bae simkuring manggung, di mana bae simkuring ngaji, asa boga dosa lamun teu diawali ngadoakeun heula para kiai, para jengan sina panjang umurna. Sabab di mana-mana mah komo di daerah kota ayeuna dengan calon kiai, dengan calon ustad teh geus rada harares. Bener teu? Mana buktina simkuring arek nanya di kampung Pangarakan ieu kira-kira urang boga anak di lemur ieu loba keneh anu sakola, loba keneh anu masantren. Ternyata kebuktian di mana-mana di pelosok di lemur komo di kota mah ayeuna loba keneh anu sakola daripada anu masantren. Betul. Anu jadi pertanyaan cenah eueuh akang ustad emang ulah anak akang sakola, emang ulah anak eueuh sakola, silakan Pak. Sakolahkeun anak urang nepi ka luhur, dimulai sakola SD, SMP, SMA dugi ka urang asup ka fakultas silakan. Anak urang jadi profesor mangga, jadi dokter heunteuy, jadi polisi mangga, bahkan jadi presiden sekalipun silakan. Bahkan dianjurkan ulama mana, ajengan mana, ustad mana anu ngalarang anak urang bikin sakola. Dianjurkan silakan cari ilmu dunia karena kita hidup dalam dunia butuh fasilitas dunia untuk melengkapi ibadah pada Allah. Benar. Ngajak orang dia tuh mau diterima sholat nah tanpa didukung oleh dunia. Bener gak? Ibu-ibu, ayah ibu-ibu, ayah jauh, lamun ibu sholat tarap kosong, bapak-bapak kosong, mendingan eta sholat orang make fasilitas dunia kan tanpa Allah. Naon fasilitas dunia teh heupan lamun salat teh meureun bapak-bapak make samping, make gamis, make koko, make sorban, make peci, bawa make sajadah. Pan eta teh meureun dibeli ku dunia. Ibu-ibu salat make mukena dalam ibu-ibu salat bulan hari sataranya enggak mau diterima ke Allah salatna. Berarti dunia untuk mendukung melaksanakan ibadah ke Allah atau orang dia mau bisa melaksanakan ibadah haji tanpa didukung oleh dunia. Silakan dari dunia tidak fanatik karena apa? Karena ketika kita berdoa ke Allah dan ujung-ujung akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta cara pengertianana dibalikeun ku urang. Lamun urang akhirat hayang hasanah, akhirat urang hayang bagus, akhirat urang hayang selamat, maka cek Allah dunia na heula hasanahkeun. Dunia na heula ku anjeun uruskeun. Pun cek Allah akhirat mah urusan aing eta mah. Siapa dunia we uruskeun. Ulah ikut campur urusan aing jeung Gusti Allah. Pan kadang-kadang urang mah teu lieur kumaha tuh. Sok ikut campur urusan Gusti Allah urang mah. Nah urusan Gusti Allah hiji rezeki, dua umur, tilu jodoh, opat pati, lima surga neraka. Eta mah urusan Gusti Allah. Ulah sok malaweng penting-penting Gusti ya awak geus karasa wae. Baik lamun abdi maot kira-kira cenah lamun abdi maot ka surga ka neraka cek Allah. Lamun ngadengi disiri-sirikeun urang ku Allah eta. Cek Allah teh hor ai mane masa ikut campur surga neraka keun urusan aing cek Allah teh mah. Siapa dunia we baguskeun. Naon dunia baguskeun teh? Waktuna sia salat-salat, waktuna ngaji-ngaji. Naon anu perintahkeun ku aing Gusti laksanakeun. Naon anu cegah ku aing Gusti tinggalkeun. Surga jeung neraka urusan aing cek Allah. Tentukeun jalan Gusti hidup dalam dunia. Sia arek ka neraka helos, arek ka surga mangga. Pilihan aya di urang dalam dunia. Cek urang dia Gusti abdi mah moal salat cek abdi cek Gusti Allah. Mangga teuing cek Allah. Aing moal nyiksa kasih ya ayeuna mah. Sabab dunia lain alam panyiksa. Jeung mah teh salat cek Allah teuing mah dia we. Gusti abdi mah keur ibadah mangga cek Gusti Allah teuing teh jamana ieu.
Jelema ayeuna urang pangarakan arek getol salat Allah moal untung, urang pangarakan moal salat Allah moal rugi. Untung jeung rugi aya dina diri manusia sewang-sewangan. Allah pun nyiapkeun tempat dua kang balikan ka poe kiamat, surga jeung neraka. Urang anu ayeuna kudu nantukeun, urang arek ka mana eta balikna? Arek ka surga cek Allah, terus arek ka neraka mangga cek Allah. Eta mah urusan dunia mah urusan sia, urus ke di atas dunia. Makanya di dunia orang hidup dalam dunia aya padi basa melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng bakal jadi bonteng, melak hade bakal jadi hade, melak goreng bakal jadi goreng. Well pokoknya anjir aku jahat bener arek buat aku aja hulu urang mah ikut campur wae urusan Gusti Allah. Jalani wae hidup dalam dunia mata kadoge robana atina fi dunia dunia alus ke cek urang. Dan dunia mah liba ini debat ladang tergantung orang yang kebona. Udah di kebonan kurang bener eta bakal hasil aja. Aya naon aya hasilna di akhirat. Nah akhirat mah kumaha dunia. Dunia melak akhirat panen. Nomor 2 urusan Gusti Allah urang wah ikut campur naon rezeki. Pasok aya jelema beas 2 liter kecan kasakan geus pikiran dan isukan. Cek jelema beas ya Allah Gusti kuliah amat. Kemana ini suka yang PBAS cek Allah berdua liter kita ngahakan bisa eta mikirnya isukan eta mah urusan Gusti Allah ngan urang mah diwajibkeun ikhtiar. Makanya sauri Bang Ghazali ketika orang keluar timah arek nyangan rizki teh niatna ulah nyangan rizki gawe teh naon arek ngajemput rizki sabab rizki ku Allah tos disiapkeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sakur-sakur makhluk ciptaan Allah kabeh dirizkian tong sieun. Akan apa ramat lancah apa akan apa eta ramat lancah di luhurnya. Pernah nu ramat lancah apa kan dahanap dina parab. Teu acicing we dina ramat lancah teh tapi eta ku Allah dirizkian aya ramat tung nyangsang aya papatong nyangsang aya simeut nyangsang mah nya urang jelema eleh ku ramat lancah. Tuh syariat we jalankeun. Hakikat urusan Gusti Allah urang anu ikhtiar Allah nu ngiriskian. Akang ayeuna umur geus berapa tahun? Eta tak akang ka baju hideung bah. Ai abah umur 200 Yusuf berapa abah? Serius bah, serius bah. 60. Ya, 60. Siapa geus 60 karena hirup kene. Harapan ciri jeung tanda dirizkian ku Allah mah. Bener. Makanya ulah sok lu abdi mah Gusti ieu haragap taya. Jadi saya 30 tahun hirup kene. Berarti urang dirizkian keneh ku Gusti. Mantap eta mah urusan Gusti Allah masalah rezeki, umur, makana urang mah eta mah pun urusan Gusti Allah. Urang mah uruskeun bae dunia, waktuna urang salat-salatan, waktu ibadah-ibadah ka Gusti Allah. Ayeuna mah urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah ditarima mangga engke kajen urang mah tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Eta intina mah silahkan anak urang sakorakeun bae teu ngalarang. Tapi ada yang lebih utama, pendidikan formal, pendidikan dunia penting, tapi pendidikan agama jauh lebih penting. Karena apa? Karena dalam kehidupan manusia, setinggi apapun jabatan anak urang, sehebat apapun otakna anak urang, sekaya apapun hartana anak orang, maaf moal mantak ngajamin jeung ngajadikeun anak urang soleh jeung soleha, lamun anak urang bodoh dina agama. Imbangi anak orang isuk sakolakeun penting sinang rajin pirang bara pasantrenkeun geus eueuh di jalan lamun abang hayang bagja jeung pamajikan salaki jeung pamajikan bagja geus beres sakola pasantrenkeun. Namun sababna atuh para anu bakal nyarabatkeun teh ka dunia akhirat teh anak anu bisa ngaji. Lain anu luhur jabatanna percuma luhur jabatan oge pangkatna lamun anak bodoh di agama komo dibodohkeun ti bapana. Nyiksa tak ke bapana. Atau aja arek ngadoakeun indung bapana kumaha sementara anak urang bodoh di agama. Maka insyaallah urang sadayana sing dipapainan urang kali anu soleh tur soleha. Bakal nyalametkeun indung bapana dunia jeung akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Sing kuring arek nanya ka urang dieu ya. Ketika keur sakaratul maut keur di alam kubur ku anak butuh ayeuna sin pangajikeun Quran hayang pamacakeun Quran. Hayang pamacakeun Quran, hayang pamacakeun Quran kuan.
Kabeh, mata setinggi apapun jabatan anak orang, sehebat apapun anak orang, demi Allah ketika indung bapak mual butuh anak anu pintar bahasa Inggris. Ketika indung bapak dalam kubur, demi Allah mual butuh anak anu pintar komputer, anu pintar matematika. Tapi indung bapak dalam kubur butuh hiji anak anu ngarti dina agama minimal malam Jumaan anu pangajikeun Yasin jeung marhaba ba'da salat anu pangbakeun Rabbi pilli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kabeh padakan ulah dibodoh anak urang mangpangun bah urang teh aya keneh pek didik anak urang dina agama terutama. Mudah-mudahan sakali deui urang sadayana ku Allah sing dibapainan urang kali anu soleh tur soleha. Amin. Kunaon cenah ustaz ngajina beberengeh model kitu hiji waktu geus beuting lamun musim kuring ngaji lemah lembut bakal bersatu di nu hadir bersatu barbar beak ketuntunan pasing kulono teh ibu-ibu mah kok masa ngomongkeun kiai bisa panitia aja jaban muludan ngajina model kitu atuh geus rutinan di mana-mana kitu kan mata urang bengeran heula emang dah bener teh hiji 4.500 bedas kaduana kadorok ku candahar sakitu doang well aku aduh oke hilang ke para aparatur pemerintah tingkat atasan dugi bawahan sipil maupun militer tingkat Bapak Lurah pemiaya nebeten telepon Pak Lurana Pak Uca Pak Iwan Rena namanya Widi Cibinong masih kena di perjalanan Bapak RW, Bapak RT, ada mimpin di wilayah sebagian di negara. Mudah-mudahan selama dipimpin kumantena di daerah tersijakan daerah anu subur makmur kembali Palo Jenawi. Mudah sangkang murah pangan ramai beungeun ramai alaun. Oke mudah-mudahan sing jalankan pemimpinan amanah senantiasa dikacontohkan akhlakna kepemimpinan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teh hilang ka para jamaah sadayana bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, satria para santri, ibu haja, bapak haji, ataupun ayah, aki-aki, plus ini, aduh hadir di haflah mubarakah ieu. Sejak urang ngagungkeun, ngamuliakeun, karena lahirna manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan riungan dina wengi ayeuna diniatan urang kutorabul ilmi, riungan dina wengi ayeuna saberes aya acara saring-saring aya pangaosan uih dugi ka bumi, urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Oke terakhir diusus ka segenap para panitia anu parantos ngorbankeun ti kawit harta tenaga katut pikiranna dugi ka telaksanaan acara teh kuasilah pengorbanan perjuangan para panitia anu diprakarasai ku para pemuda didukung dirojong ku tokoh agama tokoh masyarakat di dieu. Mudah-mudahan ieu pengorbananna urang dia khususna sing dicatat ku Allah jantan amal soleh baris ditukurkeun yaumil kiamah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke terakhir khusus ke jantan wasilah Basim kuring atau pangeureun moal tiasa silaturahmi payunan jamaah lamun teh ilah ngondang. Jadi ngondangna sanes kasim kuring kapun putra aya telepon tina kakusan Asep di Pangarakan. Telepon ngondang bari maksa. Wayahna cenah pan wayahna maksa. Itu bari sok lewat telepon oge kasim kuring kalarasan dikuatan bubun buru dibentas geus cenah dipangarakan dijadikeun ku sim kuring belaan penting ayeuna teh ngabatalkeun jadwal ka Cibinong kan belaan ka dieu dipikir ku sim kuring arek naon ka Cibinong ngondang eueuh pagawean teh boga deuh mun kana jadi ya insyaallah yakin banget sim kuring beres ngaji teh bakal menang doa lain duit ka Pak gitu. Mudah-mudahan tukang usaha saya dipanjangkan Yuswana ku Allah diberkahkan rezeki ku Allah. Mudah-mudahan oge khusus makan nasi di papainan borang kali aku soleh tur soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah sadayana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina wengi ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ronyok hempak marbayaksa. Sok sanajan bari jauh di Jugjug anggang di teang ngaleutkeun keuing ngabandaleut ka ieu tempat. Sok sanajan bari poek di oboran leueur ditekan hujan di payungan riet dibodrekan jauhna di Jugjug anggangna di teang calik dina tempat samata-mata urang ciri jeung tanda cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek urang dia peringatan atanapi muludan sok sanajan dina bulan ayeuna geus lain bulan Rabiul Awal atanapi bulan mulud bahkan bulan mulud ayeuna geus tanggal 56
Cing kira-kirana sim guring arek nanya menang muludan lain tina bulan mulut. Menang. Beda deui jeung bulan nasional. Ari bulan nasional mah geus dipatuhkeun tanggalna memperingati 17 Agustus kudu tanggal 17 Agustus. Baik RT RW di upacara memperingati 17 Agustus di bulan September paling ditewak. Ari muludan mah terserah karena untuk mengagungkan Kangjeng Rasul ana muludan tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh bulan. Kapanpun asalnya karena ilmuna jadi muludan. Ieu ciri jeung tanda ieu teh ngariungna dina tempat urang dia arudunan hartana tenagana dikorbankeun karak ieu mah karak ieu mah bukti cinta. Bukti cinta. Aing ngaran-ngaran bukti cinta cantana wuruh diterima. Bener enggak? Mantap ulah sok ngarasa pede boh tuhan aing gak cenah getol muludan bakal menang syafaat di Kangjeng Rasul ge heula. Contoh model baheula. Nggak diambil dia. Halo. Di motor tokan wae ke salaki. Cek jaga dia. Keheula. Baheula ya. Ai tanda cinta teh tandana doang. Tantana wuruh ngajodoh. Pan baheula keur zaman bobogohan geuninganannya, ai pan ayeuna mah saya HP. Baheula mah keur zaman bobogohan, keur zaman simkuring keur masantren keneh, baheula pan can aya HP, beuh tanda cinta teh surat. Kata-kata ge mun direka-reka baheula mah Kang, bener teu? Dengan diiringi salam dan doa, kugoreskan sebatang pena keras kertas yang putih, seputih hatimu, selembut cintaku. Kulayangkan tanpa sayap, berjalan tanpa kaki terbang tanpa sayap hingga hinggap di jarimu yang begitu lembut. Adinda ku tercinta, pokoknya. Bariata kertas nagepan khusus, saya kamar lope gunanya. Terus pakai minyak si nyong cap duyung. Pas di lamuan mah beledak kata jelema. Kebawa majid meureun. Eta mah tanda. Keke sok sanajan bari urang getol muludan, getol rajaban, getol sholawatan, tantana wuruh urang dipika cinta ku Kangjeng Rasul. Sabab muludan mah cangkang muludan mah. Naon eusina makana kudu apal urang. Jadi ciri jeung tandana jelema anu cinta ka Kangjeng Rasul mah dina Al-Qur'an nomor kahiji wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Nomor kahiji ciri jeung tandana jelema bukti cinta ka Kangjeng Rasul mah ngalaksanakeun naon anu diperintah ku Kangjeng Rasul. Eta tak eusina muludan mah eta. Ayeuna ieu mah cangkang perayaan eusina mulud naon anu diperintah ku Kangjeng Rasul pek urang laksanakeun. Tapi kadang-kadang ku jelema zaman ayeuna ada pengamalan asa bener padahal salah. Mana asa bener padahal salah? Dina ayat Al-Qur'an. Aya dua ayat. Ia ayat yang selalu berdampingan ketika ayeuna berbunyi tanya. Yang pertama ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Nomor kahiji diperintahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Yang pertama taat ka Gusti Allah, taat ka Kangjeng Rasul. Taat ayeuna ka Allah tingali dina kitab Nashihul Ibadirinya. Taat urang ka Allah tapi eta jalma teu taat ka Kangjeng Rasul maka moal ditarima taat ka Allah nah sabab urang teu taat ka Kangjeng Rasul.
Begitupun sebaliknya saha jelema anu taat ka Kangjeng Rasul tapi teu taat ka Gusti Allah maka moal ditarima taat ka Kangjeng Rasulna sabab urang ninggalkeun perintah Allah wajib kan mantap kudu sinergi kudu kerjasama taat ka Allah taat ka Kangjeng Rasul ayeuna loba jelema tibalik taat ka Kangjeng Rasul tapi teu taat ka Gusti Allah sing kuring arek nanya ka urang dieu ai ziarah ka makam wali sunnah wajib. Jawab si kompak. Ari ziarah ke tanah ka makam wali sunnah wajib. Tong borok ka makam wali, ka makam Kangjeng Rasul, ka Madinah sunnah urang ziarah. Bener. Jawab si kompak. Ari ziarah ka makam wali sunnah wajib. Sunnah. Ari tolak ilmu ngaji sunnah wajib. Wajib. Sementara loba jelema ayeuna beuring sejarah ka Banten, beuring sejarah ka Madura, tapi anu wajib sia tolak ilmu diterima. Bener padahal salah itu. Sok sanajan bari urang sejarah ka makam wali, sok sanajan bari urang ayeuna ziarah ka mana-mana, tapi lamun urang ninggalkeun kewajiban berarti taat ka Kangjeng Rasul, taat ka Gusti Allah, maka moal ditarima taat ka Kangjeng Rasulna karena urang taat ka Gusti Allah. Dibalik ayeuna masih aya sunat di bareng rek anu wajib ditinggalkeun. Ieu mah lamun ieu nu batur. Baca lamun batur ieu ge. Bener teh. Oh. Sok geura tapakuran ku urang. Lamun bener-bener urang ngalaksanakeun kewajiban heula Kang, eta ziarah sabis pinuh atuh di lembur kudu pinuh ada di majelis salim. Padahal mah hayang barokah mah lain kolobana ziarah tapi kolobana ngaliung jeung alim ulama. Sabab kali itu waya itu kumin culaya tasik di paparingan bae rezeki mana bejalan. Mata kantor abel mah luar biasa ka jalanana leuwih di jarah bakal bali. Bukan sorban hareudak aing. Bener deh. Tuh hayo papakuran urang ngobrol ya ngobrol. Makana tolak ilmu itu penting wajib hukumna. Ari Ustaz Bas Wahabi tanah jarah, oh sok simpul jarah. Bahkan almarhum Pun Rama baheula di Salopa tuh. Kang Haji Tamrin, Bapak Tamrin apaleun, da caya almarhum Pun Rama di dekat mantenna. Nyahoan simpul ka orang Bapak Tamrin mah. Ayeuna aya keneh panjang umur. Mudah-mudahan saya tolong amin. Oh sok simpul jarah ka Banten nepi ka Madura nepi baheula. Tapi tak baheula mah tara ngalingakeun kewajiban. Aya paribasa fardu kapaju sunat kalapa eta bagus berarti ati Allah wa ati Rasul keun eta. Hiji cenah. Akan penting na ditolak ilmu teh kitu. Nomor kedua. Ari ziarah ka makam wali. Jawab sih Pak. Ari ziarah ka makam wali sunnah wajib. Sunnah betul. Ari ngabakti ka indung bapak sunnah wajib. Ziarah urang nepi ka mana-mana, indung bapak urang kalaparan, pek diantapan demi Allah mak berkah hidup. Benar. Ya Bu, Pak, urang teh sok ngajarankeun model kitu, ai ziarah makam Madura ka Banten urang nepi indung bapak urang. Sementara di bak balerkeun kadang-kadang makam indung bapak urang teh gagal. Kenapa? Paingan cenah abdi mah cenah ustaz ziarah mah minum, ieu teh makan bahkan ka makam mbah ge nepi. Mbah mana eta utawi? Malam Jumaah mah kopi-kopi amis kopi pahit. Carutu dibawa, iyo dibeureum, nyomplok nama ka mbah. Mbah, tulungan Mbah. Manya usah ada sesuatu wae, cek Mbah teh, kebok. Cek Mbah teh ngeri pun amun awi ya. Atuh waktu subuh kopi pahit-pahit Mbah. Ziarah urang nepi tapi indung bapak dibang balerkeun. Si kuring ngomong di payunan para jamaah kiai dengan saksikan demi Allah demi Rasul. Daripada ongkos ka ziarah ka Madura, ongkos 1 juta dipakai ongkos mending kene 1 juta bikin tah ka indung bapak urang.
Karena memang mengajar mas. Assalamualaikum Pak, mi doakannya ada jarah ya ui. Kamana mana jarah? Ka Banten di rombongan. Sabaraha ongkos kata mana? 500.000 ongkos mah. Cuma dia ya biasa meureun oleh-oleh jajan 500.000 1 juta. Tanya ka itu bapak urang. Memeh mangkat tanya deui. Ari bapak eta boga rokok teh. Ah, tempat bapak teh ke sekolah. Geus teu mampu kuli-kuli ajan kos batur Pak. Palurah. Daerah mobil larang ke sambutan jam 2-nya. Nah, jadi bawa dia gitu. Tata. Ayo bapak boga urun enggak? Ah, tuh paneng teh ke sekolah. Ayo urun mah beuki, depan usaha naon atuh. Tanya ka ieu urang, ayo mah eta boga beas gitu. Aya urang 2 liter deui mah. Mahi. Ayo jangan beli laukna aya. Aya cek aja puja aja. Demi Allah demi Rasul saksian kurang dia daripada mangkat ka Banten eta 500.000 ongkos ka ongkos bikin pake bapak beli tong jadi jarang. Mi bapak ajak beli rokok. Umi bapak ajak beli beas. Kenapa? Doaul walid liwaladihi ka doail abdiya li ummatihi. Doana indung bapak ka anak. Lirik ibarat orang nabi ka umatna dina wajah sabah dijabahna doa. Berarti doa indung bapak mah jauh jeung doa anak Syekh Muhammad Mansur Cikadut Banten. Itu marah kana wali indung urang mah doa anak kos nabi. Tomboro indung urang ngangkatkeun leungeun ngadoajan anakna. Cenah indung urang bapak urang ahli maksiat tara ibadah, tapi ketika ngangkatkeun leungeun ngadoajan anakna mustajab dijabah ka Allah. So kana barokah ieu mah kitu emang tak ajengan jangan di mah dijarah teh ka mana-mana nepi tapi usaha teh mentok. Salah gitu sih ya. Jarah kerja usia tapi kayak indung bapak ngangkat. So perjuangan indung bapak urang kan luar biasa. Urang dia hayang ka surga cenah. Pak, ai surga di mana di teunna? Lain dia dapat kaki Rasul lain. Eueuh hadisna surga di bawah telapak kaki Rasul, di telapak kaki Nabi Allah. Tapi al jannatu tahta aqdamil ummat. Surga mah aya dina dampal indung urang. Oh di Korea ada siapa? Akhirnya romeun kan. Itu kan makanya orang tetap taat kakang dia Rasul sholawat jadi gedar marhaba. Boh kemana manakiban? Boh manakiban mah aktif. Sholawatan aktif. Ayo tolak ya utara. Berarti mihrakeun sunnah ninggalkeun anu wajib. Maaf sok saraja digogoakan pada sholawat. Moal menang syafaat di kanjeng Rasul. Sabab syafaat bakal dipikeun kata jalma lamun geus meunang rahmat jeung ridho ti Allah. Kariduan kata ti Allah jangan. Maka luar biasa kalau ilmu teh kan, matakan ganjaran mana anu memeh ngalihkeun terus diampura dosa. Betul. Cenah salat kan salat diganjar ku Allah. Lamun beres salat, lamun bener gitu oke. Tapi tolak ilmu mah memeh ngalengkahna oge asal niatna karena Allah geus dihampura dosa eta memeh ngalengkahna. Manin taqala liya ta'ala ilman ghufirallahu qabla ajahtu. Memeh ngalengkahna ge lamun niatna urang tadu karena Allah memeh ngalengkahna tos aya dina pangampuran Allah. Sok ibadah anu mana anu poharat itu. Matakan arek tolak ilmu mah kurang. Berat. Karena naon ibadah make berat? Karena ibadah ala kadar urang mah dijieun hiji kawajiban. Sok ya mikir. Kang di pengajian majelis taklim paling lila saja. Bener kan? Sabab diuk di majelis taklim waktu dirasa-rasa. Cara diuk di pos roka bari gapleh waktu teu karasa. Contoh di Cimkuring pangaosan dotinan bapak-bapak malam minggu di zaman almarhum pun Rama baheula pengajian beresnya jam 8. Kudu jam 8 we ayeuna lagi. Liwat 10 menit anu pura-pura batuk we angga teh depan. Liwat. Ayeuna kieu kan ngaji di majelis taklim paling jago saja bener waliwan. Lamun ayeuna nonton bola jadi kan siang hai wae
Satu kali babak pertama berapa menit? Berapa? Berarti bang dia tukang lalu aja bola kabeh. Itu mancing lainnya. 45 menit. Berarti di jam istirahat berarti dua babak teh 80 menit. Berarti mana jam berapa? Sajam setengah. Betah mana? Ini kerja. Betah cicing sajam di Masjid Salim. Betah keneh nonton bola 2 jam. Nah, waktuna lila di pengajian, lila nonton bola. Lila nonton bola. Jadi kerja. Lila keneh nonton bola, lila keneh ngaji. Nah, lila keneh mana perasaan urang? Lila ngaji, lila main bola perasaan. Lila keneh, kapan perasaan? Nah, nomor kedua, akan masuk sholat. Alhamdulillah. Masuk. Sholat paling jago ukuran Kiai Ustadz Ajengan 5 menit paling jago. Tukang ojek 2 menit. Ya apa lain lah, mantan yang berbahula. Ya 2 menit lah gitu. Dan saja dan saya apa heran kan? Siap. Sholat paling jago 5 menit. Kali 5 waktu 25 menit. Sedangkan sapoe sapeting barang jam 24 jam. Dipotong 20 menit. Berarti waktu teh tinggal 23 gitu. Kan nyerah gitu. Ya. Sholat. Ieu sholat teh perkara anu sakedeung waktuna. Tapi wegah migawena. Tah ieu pertanyaanna. Kunaon ieu sholat waktu anu pondok meuli wegah migawena? Ngan jigana aku jeung urang dieu pang wegah-wegahna sholat hiji sholat isya kana wegah dieu. 2 sholat subuh, 3 kan nomor kan yang 4 asar 5 maghrib. Kabeh we mah. Mana buktina udah dia kan masih kena sangit karena sholat. Akan keur macul ya, keur mopok di sawah. Mopok di sawah. Ajarin masih kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Umur kita sampai dari ikan Allah. Kalau kita macul, langgung gusti lah cenaya ya. Ditinggalkan banyak sedikit, celebek gembira. Atuh ayeuna beres macul teh jam 1 lempang kayak masih setengah 2 sholat lohorna jam 2. Jam 2 lewat sabaraha karena sholat kan likum-likum musab banget. Kalau padikan nyen kopi, nyen kopi kan karek kopi karek diuyup, mau ngajak asar. Cek bapak Gusti asa teh waktu teh. Asa karpieu aing salat teh. Sia salat setengah 3. Beneran teh salat urang teh. Ari cita-cita hayang ka surga eta penjawaban. Hayang ka surga teh. Aing ibu-ibu cicing bapak-bapak mah. Bu, araya, kariuk, kita kan sholat hidup berarti. Ibu yang ke surga, luar biasa. Bapak-bapak, jawaban yang sangat luar biasa di jawaban doa era itu. Nah luar biasa nak, bonsor kurang dia yang ke surga, nanti tinggal ikutin kuring, nu hadir ya Allah banget di surga itu. Ada yang ngomong pada iya, Allah bisa. Ayo lah, urang lupa sapang surga, urang introspeksi diri wae nama bener. Lain dari suudon, kayak bakal kena karena bab maulid tujuan anak, maka sim kuring malah menceramah
kudu malpah genang cek ulah teh mah engke ieu ben benang merahna pasti kena kana bab maulid dasar keur murudan gitu. Heula atuh aing teh beres aja naon ge. Makanya diharap ngajarin diri ya, beuh ngopi wa. Ulah nu bae kieu mah oke tuh. Beureun ka juri. Minum heula. Pan gitu. Ari ngaji mah tukang-tukang, mah hari teh aya dangdutan pesan seketah hari. Alhamdulillah jarang. Apa teh herang yang murah? Air herang mah termasuk air murah saja. Kita disuruhkan murah kan? Ulah sok ngahina nyuguhan jelema teh herang wa. Dina kitab Duratun Nasihin parinya aya cara jeung kamulyaan teh lamun urang ngamulyakeun semah ngagungkeun semah lamun ketika urang ngadatangan semah buru-buru suguhan minimal cai herang lamun cai herang eta dipinum ku semah terus katampi eta caina eta teh sarua cek Kangjeng Rasul murulukeun dosa anu lalita cacak cai herang geus muruluk dosa leutik kopi we kopi susu bohong entong bang istri alah balik lagi ke lab si Kuring mah nanya kan bersih 14 waktu ya ayeuna geus jam 10:30 kira-kira si Kuring aja kudu nepi ka jam baraha aja beresna 12 jam 1 ayah jam 1 ayah jam 1 siap jam 1 siap alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan si dihampura dosa Allah aduh kasih baru 3 jam 1 nah sama si Kuring mah lain eksebudon di tempat pengajian mah cek tadi teh betaheun hiji sok kesal dua sok cangkel tilu beuteung kosok seueur mata ngaji geus penting mah singkat padat balik marawa ilmu nu manfaat berkat di urusanna ilmu nu manfaat dina balik urang dieu cenah hayang ka surga ditanya masalah sholat urang mah da ibadah urang mah kan teu bisa dijaminan pancek tadi teh urang mah kunaon ibadah make teu betah sabab eta ibadah ala kadar dijadikeun kewajiban encan dipake can dipika resep pan beda tadi nonton bola mah 2 jam urang asa sakedeung ngaji sajam asa lila bener padahal waktu mah lila kene nonton bola karena apa? Karena nonton bola mah dibarengan ku resep bener teh pek lamun dibalikeun karena apa? Karena ibadah teh teu berat kan sabenerna Allah teh ngabeban dan kawin ibadah atuh sholat waktuna sabacep 5 menit komo urang mah ai urang dia hayang ka surga palbah sholat tarawih pal pilih imam urang ayo lah urang urang ngakur aja naon di lemur ieu lamun bulan puasa masjid mushola anu pinuh teh imam anu gancang anu letoy nah gitu tinggal janjian cek ada kamar mah tarawih ya Allah tonggo hayang cenah naon kan dirinya teu hayang entar kadinya ari tong mah beunah dak kunaon jam 8 geus bisa kumaha deui cenah ieu ibu-ibu gancang imam bahkan ada berita bulan puasa kemarin eta kan jelema sok ningali apa ayat tarawih tercepat di dunia 7 menit beres lain bohong da aya na berita eta coba tinggali hayo praktek na bade kumata salat ai lamun cek urang mah salat model kitu naon arahkeun atuh kan tumak ninahna teu beunang hey urang teh tah nu kitu Imam Edan laku nah make wali nyebutkeun Imam Edan punten Kang Pan beureun jadi imam teh aya syaratna hiji jelema nu apa kana ilmu fikih nomor kadua mah huruf huruf tajwidna kudu jentre kudu bener maca Fatihah aya ai tarawih tercepat di dunia 7 menit beres
Di Bandungan kusim kuing eta baca punten lain sok bener da urang mah pernah diajar ibu tajwid didengekeun kusim kuing eta ngamarahkeun anak baca oleh kitu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar subhanallah sami Allah liman hamidah. Naon supa. Itu tak urang mah hayang boga imam anu gajang heueuh kan pan aya syaratna imam teh kudu adil maka memeh salat teh ieu heula ka tukang ulah ujug-ujug soli bae pirang bara urang teh ngalieu ka tukang saus subuh vakum cek urang mah luruskan dan rapatkan jajaran karena lurus dan rapatnya barisan itu akan menjadikan kesempurnaan ketika urang melaksanakeun salat atuh hate teh husuk atuh lempang-lempang jajaran teh imam bertanggung jawab ngalieu ka tukang lamun geus imam lamun makmum geus bener rapi karak imam usolli fardhul maghribi karak kitu bagus lamun ayeuna akang imam asup ka paimaran jelema masih keneh patalaya nu wudu loba keneh pek geus usolli li ibarat supir arek mangkat ka curug eta jelema kan mintakan lompat eta budi banget batur dakwaan heula batur wa oh, benar. Bahasa kira lah bahasa ngobrol orang ngajinya heula. Kata ya Allah tak imam sampai gitu kan ya Allah ya Rabbana karim. Aya pan imam teh anu bener-bener tartib babacaanna. Penumpangna pan areueuh. Tah aya karo kayaknya mah kunaon tiga salat. Heuh bener salat magrib dan isya baca kitu meureun. Coba hayo di dia keureut ceri lamun tebarina bulan puasa pek imamna kos imaman di Mekah. Allahu akbar. Mekah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cakap dolin mah, dolin. Gila tarawih seperti itu. Ngomong dalam imam aki-aki, dalam imam aki-aki yakin kan? Yakin mau namanya sebenarnya beda berubah. Coba ayo, para aja Bismillah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekurang orang ulama tempat yang udah. Kalau nyawa saya tak imam kopi cekurang orang. Ketupan merebeli atau Fatihah. Ada ngesaki-aki itu apa? Loba pohonnya. Tapi karena terminal lailil maghdubi alaihim waladdallin. Budak orang ngamuk. Amin. Dari siapa ruas gebek grogi apa surat poho ulang wah silakan 12 maca surat maca war asli kosien kamari ngacrok kana waktu sholat nama kajian euing wa apa heula asli sumpah deh kah ku almarhum pun Rama kapungkur ini masih kena CS nata di CS almarhum pun Rama ya baru tukang eleng tadi eta ditangi maman ku bapak baheula pan kolot make tuning ditahna ka adat teh karasa geus kuring ngadidik Pak ngadidik nitah kolot ka anak ngadidik karena apa ayeuna teh karasa harusnya gajah maman aing jadi beuteung pura-pura geuning tah kolot padahal mah arek ajarkeun simkuring supaya wantep saya ke maman tarawih aing jadi gua apa di maman tarawih kan ieu mah ajarkeun simkuring eta mah tarawih asli grogi ngacrok kana diri kan Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzimuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin Allahu akbar aing kalau kita pikiran tawa asli teh poho nah jadi layar kieu ho ajrun kana wakina eta si abah beureun trauma si ngahulang aing maca suratnya nanti siapa ada kasih taki budak orang nah daripada maca surat manya duduk ruku cicabah ingat kamar teh salayat di makam madi asin
Saya terlalu diingat apa deh. Saya tak kira-kira ada siapa mati Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya kurang-kurang astagfirullah. Mana taraweh. Kata Imam Yasin di gambar-gambar saja malah berkabaran kurang-kurang lanjutkan kurang-kurang diteruskan atau boro-boro Yasin nu panjang pan kuliah ke lakum ngaleungit eta wala ana antu ya Yasin dibaca macapu karena juragan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang-kurang amin lagi. Untungna kasih abah pan tiga rotong budak-budak. Ngaji lebet musik budak-orang daripada mau beres-beres harusnya kurang demo dah. Dua jalan obatan dari budak-orang tiga rotong dah jauh sini sekolah. Bawa kan tuan mesin deuna kokol. Pergantian pemain, cium tengok edan gitu. Mangkos tawek 7 menit beresin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Well, dah eta. Resep ieu ulah meni model ieu. Bisa dikurang butuh aja budak orang. Ada namanya surah dari awal ke akhir karena ingat atau inam ieu guru. Allahu Akbar. Subhanallah sami Allah di mana beda Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Budak orang mah atoh di bangkut kitu naga-nagaan kan. Makanya imam teh memeh imaman teh tadi ieu ka tukang. Sebelum urang teh imaman teh tingali jajaran tingali aya berapa kelompok makmum teh. Pan beureun aya 3 kelompok makmum teh aya remaja, aya remako, aya rematik. Remaja budak ora bawaanna hayang ngebut. Aya remako remaja kolot. Umur 50 tahun keberarti kahanapna tambah di bangga but hayu remaja mah remako mah di bawah nyantai hayu aya rematik teh remaja grup metik aki-aki tah aki-aki mah tong ngancang deui mata kan imam cokot ciger tengah gancang teuing ulah letoy teuing ulah gancang teuing budak ora anu atoh aki-aki pingsan ciger tengah cokot hayu eta make imam edan goblok atuh bayangkeun ku akad imam edan eta budak urang mah atuh pan aki-aki ira sejuta kayak kitu bae aki-aki karep mah arek rukun halo eta imam geus ngantung syami halo eta imam sujud aki-aki arek dong arek sujud halo eta imam geus ngantung kita kuning sekarang mah geus jamu di luar Bang Emok diomongkeun masih gitu gimana sih ayo Bang Emok hadir ngaji sudah pakai kok ayat di mana-mana. Biasa lapangan aja Pak. Kita memegang simboling yang pelangai gede eta. Bang Emok haram masuk kampung Cisolokondo. Bang Emok Bang Sila aya ya. Kami berjanji cuy aya. Ya Allah. Terus elah ibu-ibu. Jeung ibu-ibu mah kelebihan anak kan bisa baca sholawat dari ngawangkong sih tapi. Ya pansong ada yang sampai keur dari ibu. Mun poe Salasa isuk ka pangawasan simboling. Salasa isuk pangawasan dari ibu-ibu. Teu bisa dari ngawangkong. Baca sholawat teh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana itu cara sehari pada saat sorangan dia baru kali Ica Imah baru kali dia sorangan dia. Wang bilana pertama Ahmad Musarek guru badminton cerita teh ngaku nabi wajib jeung eta teh pengikutnya lebih dari 300 orang kan majarkan menang wahyu di Gunung Pongkor aing buka kitab Salomari nyangan nabi menang wahyu di Gunung Pongkor kan ini cerita saya tahu Ahmad Musarek ditewak ku polisi bilang di Jawa Timur ngaran Tukimin tanah kuna itu kimin bayangkan ku akan lamun nabi urang ngaran Tukimin da mah kita salat aja ku bahalul qiyam sallallahu ala Tukimin hadis atau ganti ku dadang mana man sallallahu ala dadang
nu geunah mah deui Muhammad. Ya Allah. Aya rada di dieu. Ampun. Contoh ah. Kali aya keur bangun di deui. Tuh. Indonesia beres Ahmad Musadek, beres Tuki Minder. Ada lagi satu pondok pesantren yang sangat luar biasa, megah, luasnya hektaran. Yang ternyata di dalamnya santrikna lain eta kiaina ngadegekeun jelema ka Allah, kakak ngajauhkeun jelema jeung Allah. Pondok pesantren Al Zaitun. Kiaina pesantren teh. Eta panci ku hilang. Panci ku bilang, pokoknya jangkung lamun berjamaah teh makan darasi kuring. Atuh panci ku saya taman dirobah salat tiga bulan pesanan urang nya. Hiji anu dirobah naon azan. Azan teh pan sunnah meureun hareup kita. Ketika hayya ala sholahna kakaler itu tak terapkan tak kurang deh. Hayya ala salah kaler kan. Hayya apalah kakak tuh kakenca. Hayya ala falah itu tak sunnah. Ada itu nuhur kodomo. Ajarna juga demo di Monas. Oke ambil jamu, pakai jas, baju kameja bodas, pakai das, eta aja namanya itu bahasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lamun subuh di masjid aing kita di demo kok kita ada. Benar. Nomor kedua, apalagi didiakan sesat. Sholat berjamaah diperbolehkan campur dengan perempuan. Pancen Kangjeng Rasul sebaik-baiknya perempuan ketika melakukan sholat berjamaah di belakang laki-laki dan ditutupi pakai hijab. Kata mantu, bayangkan ku akan keur sholat tara bisa husuk apa bujur hadap bersih. Allahu Akbar, bujur. Lain kalau Pak Kabiro kemudian Allah berkacir. Kancang misalnya, ada kaburan begitu. Pak Eswat kalau gak godaan kan, mulai bapak-bapak dah berjamaah di tanah ulu benar musuh nama. Nu aya kagamacan samping batur. Allah Akbar. BHS ya. Ini angkat tukang jauh BHS. BHS makin murah tapi. Pertama wadi mohon. Teman Atlas nih. Ini gajah duduk wae. Budak orang mau berjamaah pakai kaos oblong. Pakai celana. Ayo tulisan juga enggak Torabikanya baca kok ini. Allahu Akbar, Torabika man. Ulah sok ngalirkeun mah ikan wah salat teh wah. Torabika dibaca. Kok mau kudu supaya partai kok jadi yo. Pilkada kaos macam-macam kan itu masalah kan. Kasih guring kayaknya kalau dia lamun aya budak orang pek bersolat berjamaah pek pakai celana batal enggak? Batal atau siapa teh? Banyak yang sholat pakai celana. Baru si guring nanya, eta lamun budak orang dia keur sholat pakai celana batal enggak? Batal atuh. Batal kan? Kau tanyakan ke guru si guring itu, keur sholat pakai celana batal enggak? Batal. Mau narik pakai celana, memeh sholat. Jadi sudah kasih kurang. Baik deh. Tuh, ada hati-hati. Indonesia. Indonesia mah teh tanggung Kang. Aya deui bareton ka obatan ka tukang. Aya di rumah maku malaikat Jibril. Parah kan. Lia Eden. Masih Lia Edan lah. Tuh Pak Edan meureun wae jelema ku malaikat Jibril mah. Jeung pengikutna eta leuwih ti 1000 orang. Bener enggak? Bahkan pihak kepolisian pun sulit untuk menangkap beliau, dinyatakan sesat, tapi susah untuk ditangkap karena selalu dihalang-halangi oleh jemaatnya, oleh pengikutnya. Tapi akhirnya kerja keras kepolisian berhasil.
bisa diringkus dan dipenjarakan. Lihat dan mata penggagah gara polisi Indonesia, polisi Amerika ge hormat wah ka polisi Indonesia mah. Naon sabab polisi Indonesia mah pernah ngalaman lewat malaikat Jibril. Ayo sok polisi mana pernah lewat malaikat? Wah, polisi Indonesia kan apa? Nabi ditewak di penjara pun wah mata kurang loh saya SPN 5 sekolah kepolisian negara kan di campur kan sekali na polisi gawe jadi polisi tidur tak tergenah lagi yang bisa kamu bujuk oh terus sampai saya kena burun aja jangan itu aja kalau gitu minum deh balik di kanan-kanan aja tadi. Iya. Ate. Matakan ilmu manerap masuk lamun hatena masih kena kotor. Naon pengen hate teh lamun disingkat jadi runtah. Runtah teh singkatan pan kita teh erna ria una ujug enna nipak munafik teh na takabur hana hasud ieu bae kita teh tobor kabeh hiji we rasa kuring hate matak mantan teh. Ria cenah eueuh bima tapi ujug sok aya. Bener. Naon aya ria teh heuh setiap pigawe hiji perkara ibadah hayang kalem ku manusia niat balik karena Allah. Tapi punten ria mah ya ikhlas nuturkeun kana ria. Ampura, aya ria mah aya berubahna. Lamun eta jelema dawam migawe hiji perkara emang mimiti mah hayang kamu batur. Tapi lamun dawam ka dituna leungit ria timbul ikhlas. Matak ikhlas nuturkeun. Tapi ya heula. Nah, bari ngomong kitu perkara lu simpuring. Bahala meh kawin pan aya tarung itu aja digagah-gagah eta. Dan hati teh hengka pake ku batur wa. Bekareng kunaon sorana. BKD ge ayeuna naon alus azan aki. Lain geus mah urang dawa biasa. Bukan ditohat teh. Diboloras karena Allah. Mantak ikhlas menurutkeun ria bakal leungit. Iya biasa teh hiji ria, aya ria teh pagawean hayang kalem ku batur. Nomor kedua tina runtah teh ujug aing ujug teh ngarasa pangaingna. Lamun diberi nasihat usaha anggapan deui siapa kali nyaho ka aing siapa budak kamar. Punten wa sok sarajan beri budak kamari tapi pangkat ta ustad ulah kolot ulah ngana budak tapi eta penuduh urang buah-buah ta budak eta nuduh urang jalan ka surga. Bener. Ulah ngarasa pangaingna hirup mah. Pan meureun wa tawasau bil haq cek Allah dina Al-Qur'an kudu sering ajakan sering wasiatan urang. Tomboroni teh saluhureun tomboroni ti guru budak leutik tapi nyaho kana ilmuna naon sana urang marot. Eta leungit kan sifat ujug. Ria ujug aya naon nipak munafik teh. Ari hareupeun masumuhun urang tukang ngomongkeun urang. Nomor katilu eta tina runtah nomor 4. Erna ria una ujug ena nipak munafik teh na takabur. Tah ieu yang memasyarakat di urang teh kudu apa yang kita hati nu ngabahayakeun teh hiji teh na takabur hana hasud ieu dua.